Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Serigala Berbulu Domba. Naon eta Ki? Maksudna serigala berbulu domba itu kadang-kadang manusia itu bersifat kos serigala berbulu domba, kadang-kadang pura-pura lugu bager teka tembongnya menikot alim gitunya teunya homa, kadang hatena belang aya nu kitu. Belang teh kumaha? Boga panyakit sulit, babari nyeri hate, babari kasinggung, angkuh, sombong, iri, dengki, hasut, lengkap tah. Nu kitu teh serigala berbulu domba. Sifat aslina teu ditembongkeun, hicing weh. Siga nu bager padahal mah aslina sadis nu kitu teh. Leuwih bengis kitunya. Giliran boga milik misalkan gede, angkuh ka batur, sombong ka batur. Ka batur kadang teu nanya lamun teu ditanya ti heula. Dinu masalah makanan ge nu kitu teh kadang-kadang embung kudu anu bermerek wae, aya anu kitu. Tah eta teh disebutkeun nu kitu teh serigala berbulu domba. Nu disebutkeun serigala berbulu domba teh maksudna teu nembongkeun, pura-pura, sifatna pura-pura, aslina mah bisa menerkam kos serigala. Cuman bersifatna anu kitu teh lemah lembut, kawas nu heueuh, bager itu ieu nya. Padahal mah eta teh lebih berbahaya anu kitu teh nu boga sifat serigala berbulu domba.